Assalamualaikum sadayana di dia Abdi badeng memperkenalkan kaulinan tradisional nyaeta Sondah. Yuk orang samber heula teman abdina. Ya teman abdi bade ngajakan main sondah. Nah abdi buat heula kotak yang main sondahna. Abis eta orang pimpah heula saha heula nu arek main. Nah teman abdi heula nu main tuh gitu main sondah teh. Tapi tidak boleh nu nincak nu aya kertasna nya. Ayeuna bagian abdieun tuh abdi kotak 3 hore abdi bisa. Sekian dari video abdi, hatur nuhun sadayana nu atos nonton video abdi. Mugi-mugi ieu kauling tradisional masih kena dikenal ku barudak zaman ayeuna dan masyarakat sekitar.